si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilah. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana we ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Getih. Ayeuna bagian anu ka-10. Atuh mangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, di share, di komen, jeung kalintang bingahna mamang lamun di share anu saseueur-seueurna. Ngarah langkung pogot sareng sumanget ka amang anu nyandak dongengna. Atuh kukitu kukieuna sumangga ngarah teu nyangkolong kana watok kana waktos urang lajengkeun deui ieu jejer carita dongeng si Getih bagian anu ka-10. Sor cikopi betot samakna pagehan kolorna tumpak dungdung. Sekarwati sarua harita tibatan lawana anu kabeunangan ku panarajangna malah ngadaon awakna sorangan anu tuluy ngajengkang ka tukang ngagedebut sarta ngutahkeun Getih hirup lalambaran lantaran dadana kabeunangan ku gempuran pereupna si Caping Sakti. Sekarwati Kartiwa ngagorowok kaget sabab ningali Sekarwati jol ngajengkang bari utah Getih. Cek akang oge kumaha Sekarwati, ulah milu, ulah maju, bahaya. Cek Kartiwa. Sekarwati teu nembalan ngadon batuk. Kadenge si Caping Sakti seuri meuning ngagak-gak. Kartiwa jung nangtung pok nyarita Caping Sakti. Andika geus ngalantarankeun adik kuring tatu. Bongan saha tuh? Batwani narajang kadiri kula jadi wayah ya wayamut wayahna utah Getih utah uger jeung ngajengkang. Sanggeus ngomong kitu si Caping Sakti ngagorowok bari maju narajang. Awas Kartiwa, iya, cia, corela, jelem, kolebak, wuk, hiu. Kartiwa, anu diserang ngadadak seperti itu, bari serangan si Caping Sakti dibarengan ku ajian kilat sagara. Atuh, manehanana teu bisa nyingkahan panarajang si Caping Sakti. Wuk, hiu, jebrot, des. Aduh, jengkang, kedebut. Kartiwa ngagerau deui bae harita. Malahan mah lamun seug tegancang ngajaga kaseimbangan badana, pasti awakna Kartiwa teh bakal rubuh maring lemah. Lantaran ditarajang deui ku si Caping Sakti tur iga burungna anu kabeunangan. Koneal, cari jeug. Katempo harita Sekarwati masih keneh penasaran jika nama tuluy nangtung bari srog ngawangun kuda-kudana jeung pasangan. Manehanana teu narima moal ngantep lamun maseug nempo Kartiwa anu ngajengkang ka tukang, maka kapaksa manehanana kudu maju di narajang ka si Caping Sakti. Si Caping Sakti ngadon cengir deui wae. Aya kakapok sugan mandi ka Bikang. Hah? Naon perlu nak? Kuring kudu kapok ku Andika Caping Sakti. Pada ieu panarajang ti kaula deui Caping Sakti. Iya, ciat. Corela, jeleng. Wuk hiu, wuk hiu.
Sekarwati masih kene penasaran siga nama. Tuluy maju deui Narajang kasih Caping Sakti. Satu tas tadi manehanana utah uger tanpa bisa dihalangan atau dihulag ku Kartiwa. Sarta Panarajangna Sekarwati memang cepet nakeranan harita teh. Dibarengan ku tanaga lapisan anu me hampir sakabehna dibudalkeun. Tapi kejadian saterusna siga tadi bae. Nalika Sekarwati maju Narajang kasih Caping Sakti sakilat. Si Caping Sakti awakna pindah leungit di tempatna teu katempo ku mata Sekarwati. Ujug-ujug dua cebrot cerebet dua des. Aduh. Jengkang, koleang, kedebut. Sekarwati awakna tuluy ngajengkang deui, bari ngagero deui tarik, bahkan lebih tarik. Bari ngutahkeun deui getih hirup lalambaran balukar tina tatu di jero anu tuluy parna. Sabab tibatan Panarajangna anu bisa kena kana sasaran, harita ngadon dirina sorangan. Anu kabenangan ku Panarajang balasan anu jadi lawan, terus awakna ngajengkang ka tukang ngajurah roh. Kartiwa ningali eta kaayaan, karak oge manehanana nangtung, gancang muru ka pelebah Sekarwati. Ku Kartiwa gancang diburu. Laju seetik gedena ku Kartiwa dipulihkeun deui. Tatu Sekarwati sangkan ulah ripuh teuing kayaanana. Jeung sakitu mah untung Sekarwati daya tahanna cukup kuat. Lamun masih henteu tan wande. Kusakali gempuran oge Sekarwati tadi bakal langsung ajal binasa ku kahebatan tenggelan ilmu si Caping Sakti. Pok Kartiwa cumarita ditujukan ke Sekarwati. Istirahatkeun heula Sekarwati. Ulah maksakeun diri. Anggur mah doakeun we akang Sekarwati. Sangkan mampu ngungkulan jeung nyelehkeun si Caping Sakti. Nya Kang sok. Ku abdi didoakeun. Akang sing mampu ngungkulan si Caping Sakti jeung gancang we Kang. Kakaluarkeun bedog si getih teh Kang. Ayonan pangartina si Caping Sakti Kang. Awas sing hati-hati waspada Kang. Nya Sekarwati. Ayeuna akan bakal ngeluarkeun bedog si getih Sekarwati. Si Caping Sakti kudu bisa dirubuhkeun jeung diunggulan ku akang. Kalau Kang ngobrol kedewe atuh ngobrolna. Sanggeus Arandika jadi bangke di patempatan dulu. Si Caping Sakti kadenge siri deui bari ngahampas ka Kartiwa katut ka Sekarwati. Kartiwa teu nembalan. Dirina husu ngarapal jampe khusus pikeun ngabijilkeun si getih tina warugana. Katempo bibirna kunyem-kunyem. Si maing si maung aing kasima ku maung lumpat aing lari maung tijalikeun aing seuri hahaha mursia cukup umur sia ka kursak itu. Teu lila pucung hul bedog si getih tembong kaluar tina ragana Kartiwa bari ngagebur hurung cahayana warna bodas. Wur. Tuluy eta bedog si getih teh ngalayang ka hareupeun Kartiwa anu keur ajeg nangtung. Si Caping Sakti kaget hookeun nempo eta kaayaan. Ngomong sorangan dina jero hatena. Bedog si getih. Nyaan paingan pada merebutkeun atuh. Horeng sakti eta bedog si getih teh. Tuah ka saktena karasa ku diri aing. Dalam rumah beunang ku diri aing cadut teuing kudu dibikeun ka si Raja Tumariswana. Geus wae meureunan dipimilik ku diri aing tak bedog deh pikeun nambahan kesaktian diri aing. Kitu ceuk si Caping Sakti dina jero hatena. Pok kadengi Kartiwa cumarita. Caping Sakti, ayeuna urang cobaan tarung make pakarang. Hayo Caping Sakti, kaluarkeun pakarang Andika, coba kaluarkeun. Ceuk Kartiwa bari gancang newak pera bedog si getih anu keur ngalayang.
set jeleng kep. Teu kudu nanyakeun pakarang kula, teu kudu. Ayeuna ieu heula ieu unggulan Kartiwa rasakeun sia. Hert hiut set war. Nyaho-nyaho cocotom si Caping Sakti jol ngablesat ka hareup bari muter sarta bari disadang hiung bangbaran mata katorekan ceuli jalma nu ngadengena. Harita cocotom Sakti ngarah kana sirahna Kartiwa. Kartiwa ngalenyap hatena sadar dirina biheung teuing bisa nyingkahan eta cocotom. Tapi pikeun Kartiwa ge teu sadar harita teh sanggeus nyekelan gagang bedog si Geti. Kakuatanana jadi tambah 10 kali lipateun kecepatanana. Bahkan gerakan badan oge leuwih cepet jeung nambahan kuat. Badana asa aya nu mawa ngablesat ngalayang ka luhur. Wer kalayang. Eta cocotom ngablesat muru kana sirahna Kartiwa. Kartiwa manehanana teu nyadar lamun masuk awakna aya anu ngagerakeun nyaeta tuah kasakten anu aya dina bedog si Geti. Siup kalayang plus bledak dorok dok kebruk. Tetela cocotom si Caping Sakti teh ngablesat handapeun sukuna Kartiwa anu keur ngalayang ka bawah ku tuah kasaktena bedog si Geti. Terus cocotom Sakti eta nembrag kana tatangkalan anu gede disusul ku sora anu ngabledag lir sora gelap saleser we harita teh. Tur tatangkalana langsung runtuh dina kayaan garing jeung tutung siga tapak meuleum. Barang jeung kitu Kartiwa anu badana masih keneh ngalayang ka bawah ku tuah kasakten eta bedog si Geti terus muter di luhur nahan badana sangkan ulah wakat turun ka handap sabab tembong cocotom Sakti milikna si Caping Sakti harita teh balik deui ngablesat ka jalma anu bogana. Set gep kejeling cocotom beunang deui katewak ku si Caping Sakti. Kartiwa ngagejrikeun badana ka handap nincak kana lemah. Si Caping Sakti seuri di we harita teh jeung aneh pas nalika Kartiwa nempo ngareret ka si Caping Sakti anu cocotomna geus dibuka tetela panon si Caping Sakti teh betrapat peureum siga anu lolong beungeutna karijut atawa cacat buukna galing ombak banyuan. Pok ngagerentes Kartiwa dina jero hatena. Geningan teu ningali si Caping Sakti teh. Aing kudu bisa nyaho heula titik kalemahanana ieu mah. Aing kudu bisa menang tina ijen jajaten ngalawan si Caping Sakti. Ceuk Kartiwa ngagerendeng ngomong sorangan dina jero hatena. Gerak maju deui Andika Kartiwa. Grama Jodai sor Andika kudu gancang dibidasakeun ku diri dewek deuleu sarta eta bedog si Geti kudu gancang bisa dipemilik ku diri dewek. Heug Caping Sakti tadah ieu hiat corelak jeleng kejeleng kolebak kulilak. Kartiwa ngajorelat deui luncat nyabetkeun bedog si Geti muru kana badana si Caping Sakti. Tapi si Caping Sakti oge rikat manehana gancang nadah panarajangna lawan ku cocotomna sebuk kurilap bret bret. Bedog jeung cocotom si Caping Sakti diaduk. Cocotom si Caping Sakti beunang rangsak kasabat ku bedog si Geti. Si Caping Sakti ngaranjuk kaget sabab asa piraku cocotom senjata andalanana bisa kacacat ku sabetan bedog si Geti milikna Kartiwa. Kurang ajar cocotom aing rungsak rangsak jahanam Andika Kartiwa. Andika meureunan anu jahanam mah Caping Sakti
sarta teu mikir manya cocotom dipake pakarang atuh. Diadukeun jeung bedog deui. Cocotom ieu dipakena oge kuduna rek ka sawah mun rek macul eta kakarak dipake cocotom sabab bisi kapanasan, lain dipake tarung seperti kieu. Caping sakti lamun maseg ti beurang harita beuki atra katingali beungeut si caping sakti nalika ngadenge omongan Kartiwa seperti kitu. Jiga nu hampas ka dirina katembo beureum geuneuk, kadang jadi siga nu pikasieun. Modar sia Kartiwa. Si caping sakti ngolebat deui narajang ka Kartiwa. Kartiwa mungguh asa aya deui anu mawa. Manehanana teu ngarti jeung teu nyadar yen tuah kasakten tina bedog si getih teh harita memawa kana badan Kartiwa, badan jeung leungeunna teh hese dikendalikeunana ngajorelat tur mampu nyingkahan panarajang si caping sakti. Malah kejadian saterusna munggu di luar dugaan Kartiwa jeung si caping sakti. Bedog si getih langsung nyabet kana pigeulangan leungeun si caping sakti nu katuhu. Bari cocotom anu geus rawing sisina atawa rangsak ruksak ku bedog si getih tuluy leupas dina cekelanana. Siut kurilap bret bret celeng aduh. Si caping sakti ngegero nahan ka nyeri. Getih muncrat tina pigeulangan leungeunna anu belah katuhu bari buntung leungeunna. Bangieung carijeg hega. Si caping sakti ngahegat ngatur napasna. Kayaan si caping sakti harita mah puguh jadi beda. Kagaranganana ngadadak leungit beda jeung mimiti bangun jadi leungit kakuatanana. Cocotomna geus ngagoler luhureun lemah, leungeunna geus buntung bari ngaguor getih teureun eureun. Si caping sakti gura-giru notok kana jalan getih ngara getih teu loba ting anu kaluar. Nempo kitu Kartiwa bisa surti kakuatan si caping sakti pusatna memang aya dina cocotom. Da geuning buktina nalika cocotom geus pisah tina awakna si caping sakti mah ngadadak si caping sakti jadi beda jeung leungit kagaranganana. Pok kadenge Kartiwa cumarita ditujukeun ka si caping sakti. Kumaha caping sakti? Andika geus karanapan tatu kitu dina leungeun bahkan sumpung leungeun Andika. Nah arek ditulikeun deui ieu tarung teh atawa moal. Lamun moal kuring rek dicangcut jeung dicelana deui yeuh caping sakti. Kartiwa. Bedog Andika memang hebat Kartiwa. Kula ngaku eleh. Ngaku katiti pangarti ku Andika Kartiwa. Syukur atuh hari kitu mah caping sakti. Berarti urang ayeuna geus islah jeung damai we caping sakti. Ceuk saha Kartiwa urang bakal damai. Justru ku ayana ieu kajadian urusan urang beuki panjang Kartiwa. Nu tadina dewek tarung teh pedah ukur ngiluar saembara anu disaembarakeun ku si Raja Tumariswana. Tapi ayeuna mah geus lain masalah saembara deui Kartiwa. Malahan jadi masalah pribadi deuleu. Bongan leungeun aing ayeuna bet buntung ku bedog Andika Kartiwa. Dagoan wawales ti diri kula Kartiwa. Heup, iya. Sanggeus ngomong kitu, si caping sakti corelak, jeleng, les. Si caping sakti langsung ngajorelat luncat ninggalkeun eta patempatan. Bari jirimna langsung ngiles kateureuy ku belebegna waktu peuting. Kartiwa rada ngarawuh dina jero hatena sabab teu nyangka sacongo buuk dirina bakal boga lawan anu sakitu kuatna. Manehanana jadi ngarawuh deui dina jero hatena bakal leuwih loba deui anu ngakalakeun jeung anu ngudag-ngudag nyawana.
jeung disayembarakeun ku jalma anu sawenang-wenang dina tindakanana nyaeta Raja Tumariswana. Sekarwati anu karek pulih kekuatanana harita terus tumanya bari nyamperkeun ka Kartiwa. Kumaha Kang? Tina naon Akang? Alhamdulillah Sekarwati, Akang tina naon. Ngan hanjakalna teh eta si Caping Sakti nah betuluy dendam ka Akang Sekarwati. Tapi Kang, katembong teh panangan si Caping Sakti jika buntung Kang. Di jalana oge buah moalila deui Kang, manehna teh bakal pae Kang. Duka tah Sekarwati masalah eta mah. Da katempo ku Akang mah tadi si Caping Sakti gancang notok karena jalan getihna. Leungeuna anu buntung teh harita ditotok manehanana tuluy hirup deui atawa moalna nya duka teuing Akang kurang apal Sekarwati. Mohon atuh Kang duh. Nah, bet tambahan tuluy masalah teh nya Kang nya. Tapi teu naon ketang pangalaman jeung urang duaan nya Kang. Kumaha ari Sekarwati anu naros jalira diwaloroge ku salira. Aneh deh Sekarwati mah. Ih, Akang mah ciwit gerak. Aduh, galaknya Sekarwati teh ulah galak atuh Kang. Ayo Akang, mending istirahatkeun ayeuna mah Kang. Tos wengi teuing urang beuntak. Eta si Getih geura bunian deui Kang, bisi aya anu ningalieun. Oh nya hilap, duh. Hilap Akang Sekarwati. Kartiwa harita gancang ngasupkeun deui bedog si Getihna nyuruh asup kana badan Kartiwa. Peuting harita anu kaalaman ku Kartiwa jeung Sekarwati munggu mata keruas kareureuhnakeun. Sabab rek teu ruas kumaha lantaran peuting harita manehanana duaan bet kudu ngalaman panggih jeung hiji jalma anu sakti mandraguna. Kasaktianana lain bantrak-bantrakeun pangartina meh wae maranehanana cilaka. Jeung mampu sotenanan yang hareupan si Caping Sakti sabab dibantu ku bedog si Getih anu memang neundeun 1000 kakuatan. Lantaran lamun maseug teu dibantu ku bedog si Getih najan maju babarengan oge can puguh tangtu mampu duanana ngungkulan pangartina si Caping Sakti. Tur can kungsi manggihan jago saha bae anu mampu mapakan pangate si Caping Sakti. Da memang si Caping Sakti dina waktu harita mangrupakeun jawara pilih tanding bari anu katelak kejem jeung katelengesanana. Waktu terus lumaku marangan insan anu magelaran di alam pawanangan. Wanci peuting kiwari geus kalindih ku wanci beurang. Manuk-manuk laricit di sarada bari nyitiskeun jangjangna. Murageun ci ibun anu masih keneh nyalangkrung dina amparan jukut jeung dangdaunan. Marengan kana lengkahna Kartiwa jeung Sekarwati anu neruskeun deui lampahna. Tunda kayan Kartiwa jeung Sekarwati. Ayeuna cuang kocapkeun heula kayan si Caping Sakti anu leungeuna buntung samet pigeulangan harita teh. Si Caping Sakti kabur nuju ka padumukan anu jadi uwana. Sanggeus nepi ka tempat anu jadi uwana, si Caping Sakti katempo harita teh keur ngobrol jeung uwana anu mana uwana hiji lalaki anu rada umuran. Anu katelahna nyaeta Ki Buyut Unggara Pancasona. Sarta dumuk matuhna teh nyaeta aya di Guha Karamat. Si Caping Sakti kadenge harita anu keur cumarita. Tah, kitu. Jadi kitu wah. Kajadian sabenerna teh. Leungeun kuring buntung alatan disabet ku bedog si Getih bogana si Kartiwa. Kitu wa ceuk si Caping Sakti bari diuk sila hareupeun Ki Buyut Unggara Pancasona anu jadi uwana. Ki Buyut Unggara Pancasona gancang nembalan sorana rada peura. Ngan untung nawe leungeun si laing kaburu diubaran ku dewek sarta ditotok jalan getihna ongkohan
kusilaing tegugup barang jeng lumangsungna kajadian. Puguhan nyawa untung pisan kuring teh henteu gugup. Kuring langsung notok jalan getih pigelangan lengan kuring. Jadi weh lengan kuring anu buntung lebah pigelangan teh henteu loba teuing ngaluarkeun getih wa. Tapi lamun seguring kudu tarik cilaka mah wa biheung teuing bisa nepi datang deui ka ieu patempatan paling oge paeh di tengah jalan beakeun getih wa. Ken Caping Sakti, ieu mangrupakeun pangalaman jeung ilaing Caping Sakti. Yen di dunia kajawaran teh loba deui jago-jago sejena anu kudu mampu diungkulan ku pangarti ilaing Caping Sakti. Sabab eta nandakeun ilmu silaing teh masih keneh can cukup. Kudu ditambahan deui pangarti teh. Mun kitu mah tua, jadi kuring teh kudu guguru deui ilmu wa. Maneh teh kudu guguru deui Caping Sakti. Tur guguru ilmu ulah kanulian, tapi kudu kadewek. Ngarah ilmu silaing beki sampurna. Ilmu pancasona jeung ilmu-ilmu sejena anu aya di diri dewek bakal diturunkeun ka ilaing kabeh ku uwa. Tapi engke ayeuna mah urang buktikeun heula ilmu dewek anu araheng-aheng ieu. Sangkan silaing percaya kumaha ketak kemampuan dewek dina nyalehkeun aju dilawan. Ayeuna ngarah supaya Andika percaya kana kahebatan ilmu dewek. Nalika dewek nyang hareupan si Kartiwa jeung si Sekarwati. Ayeuna mah hayu cuang miang Caping Sakti anter ayeuna dewek pikeun neangan eta dua mangluk pikeun adu hareupan. Hayu atuh wa. Hayu wa cuang miang jeung sugan we deui urang duaan bakal langsung bisa panggih deui jeung eta dua mangluk teh wa. Oge syukur ari wa guru langsung nyanggupan kana pamenta diri kuring sakaligus nganggap murid ka kuring wa. Tong wakaloba ngomong Andika Caping Sakti. Dewek geus ara teu leungeun ieu puguh. Geus lila hayang ngasaan deui neunggelan jalema. Hayu sia teh. Ulah loba ting cumarita Caping Sakti. Urang mantog. Dewek teu tarima ieu. Aing boga alo leungeunna jadi buntung sabat seperti kitu. Jadi aing kudu buru-buru nindak ka si Kartiwa jeung si Sekarwati. Caping Sakti. Oh nya atuh hayu wa guru. Geus puguh kitu mah. Duanana tuluy bareng Arindit ninggalkeun Guha Karamat pikeun terus neangan Kartiwa jeung Sekarwati lantaran duanana jadi keul jeung dendam ka Kartiwa jeung Sekarwati. Sedengkeun Kartiwa jeung Sekarwati anu keur ditayanganana harita teh keur ngadon reureuh di hiji warung anu aya di hiji pilemburan. Punten mah sim kuring seja nyuhunkeun dua alas sangu sareng lalaukna mah. Sim kuring duaan kalaresan nuju hoyong neda ieu teh mah. Ceuk Kartiwa anu harita nyarita ka tukang warung menta alas sangu. Sumohon mangga Den. Oke Nyi Mas mangga. Sareng naon lalaukna atuh manawi? Si emak warung anu sikapna ajrih. Ngahehe gancang manehanana mairan alasan sangu kana piring seng. Lalabna mah sambal we mak anu gampil ngarah teu hese kuprak-keprakna. Jawab Kartiwa anu harita diuk karendeng jeung Sekarwati dina bangku anu rada panjang. Sarta kabeneranna teh di eta warung ngan ukur Kartiwa wungkul jeung Sekarwati anu keureureuk jeung rek dalahar. Can katempo anu sejenna mah can aya jalma sejen anu rek leureuh di eta warung. Mangga atuh Aden Nyi Mas. Wilujeng taruang di warung Emak Ocoh. Si emak warung anu nyebutkeun ngaranna Emak Ocoh
harita tembong manehna ngasongkeun dua alas sangu ka Kartiwa jeung Sekarwati nu harita hayang nginum. Aduh, ieu hayang nginum heula pamirsa. Ku Kartiwa jeung Sekarwati gancang di tampanan eta dua alas sangu teh. Geus di tampanan der Kartiwa jeung Sekarwati jadi dalahar paronyona keranan katempona nganyeta salila keur dahar teh dua nana terus diajakan weh ngobrol ku Ma Oco anu memang rasa pisan ngobrol eta Ma Oco teh sok komo deui ieu ka jalma anyar pinanggi pok kadengi Ma Oco anu keur cumarita ke dupi aden sareng Nyimas teh anu ti mana teh ieu teh bet asa nembean ingal Mama Aden sareng Nyimas sumping ka warung Ma ceuk Ma Oco bangun panasaraneun ka Kartiwa jeung ka Sekarwati hayang nyaho kaayaan dua jalma anu memang kakarak anyar pinanggi anu nyimpang di warung si emak. Sekarwati anu tadi jarang nyarita manehanana ngawalon nami abdi emak Sekarwati emak sareng ieu pun lanceuk jenenganana Kartiwa emak ceuk Sekarwati laju ngahuap deui selebok. Ma Oco katingali riuk beungeutna jadi semua anu kaget tapi teu lila kituna teh pok ngomong deui kutan ieu teh Den Kartiwa sareng Nyimas Sekarwati nya anu kiwari seueur para jago milarian jenengan Aden. Mohon mak geuning terang mak terang pisan atuh Aden margi ka warung emak kantos aya 3 jalmi pilih ganti sumping ka warung emak cenah tapi dina kayan keur kitu ngadadak ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng CF Wadia Balad AT official keun atuh insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui hayu ah.